ngadenge teh naon ari eta alat musik angklung teh. Ngadenge alat musik angklung teh. Ngan teh nyaho kumaha bentukna. Mana tuh nyaho lain naon eta alat musik angklung teh? Henteu Putri terang sana. Coba jelaskeun kumaha alat musik angklung teh supaya urang nyaho. Tah jadi alat musik angklung teh nyaeta alat musik anu dicetak tina awi gombong anu dipaenkeun aku cara digoyangkeun. Dua. Sanjay dinya. Oh, angklung. Emang aku sangat baik. Berarti atuh. Oh, angklung manusia model calung sanes. Ini juga calung, prosesnya juga tadi. Tah kan ayeuna mah urang jadi nyaho arti angklung teh. Tah jadi angklung teh merupa alat musik ciri khas Sunda anu urang teh kudu dikembangkeun. Urang sebagai generasi ngora teh kudu bisa ngembangkeun eta alat musik teh. Namun kesalah mah Mang Ujo teh salah sahiji tokohna nya. Nya, Bang Ujo teh nu ngembangkeunana. Dua. Heeh, Mang Ujo ngalageuna. Oh, eta. Muhun Mang Ujo teh anu ngadegkeun saung angklung Ujo nu aya di Bandung. Sama aku Ujo. Di mana tepatnya eta teh? Nya di mana? Dua. Heeh, di mana mun tempatna jelaskeun. Heeh, Heeh, di mana mun? Saung angklung Ujo teh ayana di Kota Bandung di Jalan Parasuka nomor 108. Ya, kemah orang ulin dulu atuh tadi tuh. Ari itu ka mana? Ujo. Nya ka saung angklung Mang Ujo atuh Sanjay. Hayu atuh. Sok we kumaha urang mah. Ya sok atuh urang rencanakeun. Kumaha lamun minggu payun? Heeh benernya urang rek kumpul heula ti ayeuna. Hayu. Cidaga. Ya hayulah urang jadikeun. Nya, cara orang nu beja heula. Pokona kudu jadinya. Biasa we ngobrol. Nyiapan supaya nyaho. Astagfirullah, geus adan deui. Ayo nang balik geus beurit. Lah ayo atuh isukan orang ulin deui. Hayu atuh gerek balik bisa dicarekan. Hayu atuh kali. Hayu bener nyanyi ku hareup. Nya